Sampurasun wargi-wargi anu dikasih dalam Gusti Yesus Kristus. Mugia urang sadaya salawasna aya dina berkah penang tayungan sareng pamieraan Gusti. Atuh dina danget ayeuna simkuring bade ngadugikeun hiji bahasan perkawis kabagjaan. Kabagjaan kawangku ku dua hal. Anu kahiji tangtosna kabagjaan numutkeun dunya. Upami kabagjaan numutkeun dunya tangtos anu janten udagan nyaeta sadaya jalmi hoyong hirup senang ngahenang hening, buncir leit loba duit, seueur harta kakayaan, sawah lega, kebon lega, upluk aplak di mana-mana. Namun anu janten patarosan tangtosna kangge urang, naha hal anu samodel kitu tiasa janten jaminan atanapi tiasa masihan kabagjaan kangge urang. Upami nilik kana kayan tangtosna eta kabagjaan anu semu. Hartosna kabagjaan anu hiji waktos tiasa nungtun urang, tiasa nyandak urang kana rupi-rupi kahayang anu papalimpang sareng pangarsa Gusti. Di antawisna contona kieu. Upami jalmi tos gaduh sasiku hoyong sadeupa sareng saterasna, upami hapunten upami di luar anu panginten aya di lebat Gusti seueur hal atanapi seueur kahoyong, contona upami tos gaduh hiji hoyong janten dua, tos dua hoyong janten tilu, eta kahoyong anu salawasna tiasa nungtun, tiasa ngajak urang kana hal-hal anu papalimpang sareng pangarsa Gusti. Para wargi anu dipikasih ku Gusti, disagedengen panginten aya kabagjaan anu semu, tangtos aya kabagjaan anu hakiki, aya kabagjaan anu saestu nyaeta kabagjaan anu nyoko anu dumasar kana pangandika Gusti. Eta margina simkuring umaja kangge wargi-wargi sadaya mangga urang titenan pangandika Gusti anu dicandak tina kitab Jabur pasal anu kahiji ayat kahiji dugikeun ka ayat anu katilu anu unggalna kieu. Nya bagja jalma anu nolak pangajak jalma jahat, anu teu kabaud kana laku anu teu puguh, anu teu kabawakeun ku anu sok nyapirakeun ka Allah. Sabalikna resep nurut kana hukum pangeran, bari diulik berang jeung peuting. Ayat anu katilu, jelema anu kitu ibarat tangkal anu jadi di sisi walungan, dina usumna tang tubuahan, daunna oge moal aya alumna, sapanenjana tangtu tinekanan. Prawagian pikasih ku Gusti, ieu kabagjaan anu saestu, kabagjaan anu hakiki, nyaeta anu museur anu nyoko kana pangandika Gusti. Upami urang nitenan pangandika Gusti anu kasebat tadi, seueur hal anu urang tiasa janten pangajaran. Intina kangge urang, kabagjaan henteu diukur ku hurung nangtung siang leumpangna kaayaan, tapi kabagjaan istu paparinan ti Gusti, kabagjaan istu sumpingna ti Gusti. Seueuran hal anu janten pangajaran kangge urang diantawisna jalma anu bagja anu kahiji anu nolak pangaruhna jalmi jahat, hartosna henteu kabawakeun ku sakaba-kaba, kumargi di tengah-tengah situasi kondisi kaayaan anu memang serba sulit, henteu nutup kemungkinan wargi anu pikasih ka Gusti seueur cara anu disodorkeun ku dunya ieu, cara-cara anu teu sapuk sareng pangarsa Gusti. Eta margina jalmi anu hirup dalbat Gusti anu bagja anu tiasa nolak kana pangajakna jalma anu jahat. Anu salajengna tangtos henteu kabawakeun kun sok nyapirakeun Allah. Hartosna nyaeta jalmi anu nganggap yen sagala rupi usaha upayana kenging nyalira, sagala rupi naon anu dilakukeunana kenging dirina nyalira, sanes kenging anu sanes atanapi manakomo henteu ngalibatkeun Gusti. Nyarasan dieu anu salajengna dewan Gusti nyebatkeun jalma anu bagja tadi dina ayat anu katilu, jalma anu kitu ibarat tangkal anu jadi di sisi walungan, daunna anu hejo ngemploh salawasna buahan ngandung hartos yen kahirupanana kabagjaanana ngocor ngagolontor, henteu ka wates atanapi henteu ka kahalangan kunaon mesok sanaos dina kahirupanana seueur masalah jeung pasoalan. Eta margina wargi anu dipikasih ku Gusti bilih diantawis wargi-wargi sadaya danget ayeuna aya nu nuju mayunan masalah pasoalan, pasoalan naon wae panginten, pasoalan kahirupan, pasoalan rumah tangga,
persoalan-persoalan sanes anu tiasa nyandak kabagjaan tina diri para wargi sadaya, mangga dangat ayeuna bukakeun manah emutan wargi-wargi sadaya kangge nampi Gusti Yesus salaku sumberna kabagjaan. Simkuring bade ngadoa kangge wargi-wargi sadaya. Kapangkonan Gusti Allah Rama anu linggih di sawarga anu suci, puji sembah nuhun dawuhan Gusti anu masihan cacaang kangge abdi-abdi sadaya, bilih di luareun abdi-abdi sadaya seueur wargi-wargi anu nuju ka talimeng, seueur poekeun ngalaman kasusah, kumargi seueurna persoalan hirup anu tiasa nyandak kabagjaan dina kahirupan aranjeunna. Eta margina mangga wios Gusti anu dangat ayeuna ngalawat, anu nyumpingan, anu mukakeun manah emutan aranjeunna, nu masihan caang kangge aranjeunna supados aranjeunna tiasa ngaraoskeun kabagjaan sapertos anu diraoskeun ku abdi sadaya. Nampi nuhun di lebat asmaning Gusti Yesus abdi nyangkakeun pangdoa ieu. Amin.